hiji paedah-edah. Ari carana masing-masing saurang kudu mawa batu, boga batu pojo nya biasana nu sok ngalemprak nu lemes gitu nya anu numutkeun penilaian maranehanana eta alus dipake kojo gitu. Aya nu buleut, aya nu buner oge, aya nu pasagi, aya nu segi tilu jeung sajabana. Sanggeus kitu ngalung. Jadi aya tilu kalang teh anu kahiji dipah dihareup, kalang ukur main engke neunun batu jeung sajabana. Anu kadua kalang tengah ukur sorot gaplok. Anu katilu garis ngalung pang tukangna. Lamun paedah-edah eta ngalungna dinu garis pang tukangna. Nah, paedah-edah teh nyata dialungkeun eta batu masing-masing nya. Lamun genepan meureunnan pan aya dua kelompok teh, kelompok A jeung kelompok B. Nah, kelompok A heula ngalungkeun kana garis, pada tutupkeun kana garis. Itu disusul ku kelompok B. Itu disusuli ke kelompok A deui, terus kelompok B deui, kitu nepikeun kabeh. Engke saha anu paling edah, artina anu paling deukeut kana garis kitu nya, tah eta anu main.